Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ayeuna urang ti kelompok siji rek ngadebat ngenaan pentingna pengajaran bahasa Sunda di sekolah. Kami Abdi Askarido Haikal Falevi dari kelas 11 MIPA 6. Perkenalkan, nama Abdi Friska Amalia dari 11 MIPA. Perkenalkan, nama Abdi Lulu Maknun dari 11 MIPA 6. Perkenalkan nama Abdi teh Manuel Siantiri Pandito Gultom ti kelas 11 MIPA genep. Perkenalkan, nama Abdi Wilujeng Dewi Husnul Khotimah dari 11 MIPA genep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun saya Dayana. Alhamdulillah dinten ieu urang sadaya tiasa kumpul ngariung dina acara debat pro kontra pentingna pangajaran Sunda di sakola. Loba kauntungan pikeun urang dina diajar Sunda. Tapi aya sababaraha pihak nu nananyakeun keur naon diajar basa Sunda. Kahatur pihak pro kumaha pamadegan anjeun ngeunaan hal ieu. Numutkeun abdi diajar bahasa Sunda teh loba pisan mangpaatna. Urang tiasa ngajaga sarta ngalastarikeun budaya urang, budaya Sunda. Urang oge tiasa berkomunikasi jeung masyarakat Sunda, sabab urang paham ngomong Sunda. Kahatur pihak kontra kumaha pamadegan anjeun. Numutkeun abdi diajar basa Sunda teh loba kasulitna. Urang kudu ngarti heula kosakata Sunda mah loba pisan. Kahatur pihak kontra wilujeng kumaha pamadegan anjeun. Abdi oge samadangan jeung Lulu, saha ngerti kosakata Sunda. Orang oge kudu ngerti kana cara nyebutkeun sapertos nada e, jeung u dina unggal kecap. Kahatur pihak pro aska kumaha pamadegan anjeun. Numutkeun abdi ngaliwatan diajar bahasa Sunda, urang tiasa ngarti kana budaya Sunda. Diajar bahasa Sunda mangrupakeun salah sahiji mika bogoh lemah cai. Ngomongkeun abdi loba cara pikeun ngalestarikeun basa Sunda tapi henteu ngagunakeun basa Sunda pikeun alat komunikasi di sekolah. Sebab loba siswa ti daerah lian nu teu ngerti kana basa Sunda. Kumargi kitu bahasa Sunda teh penting diajarkeun di sekolah. Sangkan siswa lian tiasa ngarti jeung paham kana budaya urang, nyaeta bahasa Sunda. Abdi nu lahir di daerah Jawa Barat ngarasa sulit dina diajar Sunda kumaha siswa lainna. Diajar bahasa Sunda mah penting pisan. Henteu bahasa Sundana anu susah, tapi urang nu kudu parigel dina diajar Sunda. Satuju. Urang kudu parigel dina diajar Sunda. Pasti aya wae kauntungan keur urang lamun parigel dina ngomong bahasa Sunda. Meureun teh ayeuna urang rasakeun mangpaatna, tapi waktu urang geus dewasa, pasti urang sadar kana mangpaatna diajar bahasa Sunda. Numutkeun debat nu enggeus dilaksanakeun. Aya sababaraha mangpaatna dina diajar bahasa Sunda. Aya oge nu ngrasa kasulitan diajar Sunda, tapi eta numutkeun anjeun sewang-sewangan. Urang kudu tulus dina diajar bahasa Sunda, sangkan urang paham kana bahasa Sunda. Tapi lamun urang teu tulus jeung nganggap bahasa Sunda eta teu penting, pastina urang teu bakal ngarti bahasa Sunda. Alhamdulillah debat nganakan pentingnya pengajaran Sunda di sekolah tos rengsen dilaksanakan. Abdi selaku panombu catur ngahaturkeun nuhun ka para hadirin pikeun perhatosana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.